oke. Ini model sawah aya nu ngarumpak wates. Urang teh ngarumpak wates gering saumur umur tah. Teu panon, naon we eta teh bisa lumpang. Lolobana kana panon. Jadi nu nyeret-nyeretkeun wates teh mungeun Aman Sieun. itu mah. Aman. Terajan nonton wates. Saeutik oge bae balah satapak kieu we tah. Bisakeun wates. Lolobana kana panon lompatan teh bolor gitu. Lain ieu keneh Mun nya. aya mah katarak mun. Kana rerempo urunanya. Lamun di sawah jeung saung. Nah, saung teh di sawahan deui. Teu bisa itu mah. Matak sakitu sawah legana teh tara aya saung itu mah. Lamun pare dina kerut pabinihan pisahkeun. Dipisahkeun teu meunang dicampurkeun. Lamun rek pake binih deui gitu. Gitu. Eta mah lamun rek dijual mah terserah eta mah. Tukang pare. Kan lamun di ieu mah teu meunang dicampurkeun. Urut pabinihan teh. Heeh, Pare dina urut pabinihan. teu meunang dicampurkeun. Ujung anu biasa. Biasa nu lega gitu. Di Inggris datang ka imah aya eta nu etana nu urut pabinihanana biasa di dahar ku urang. Biasa di dahar mah. Lamun rek dijual, eta mah dijualnya kanu nu bogana teh eta mah rek dipisahkeun. Rek dicampurkeun kuno tanah kuno meulieuna mah. Nanti urang mah geus misah tah eta urut pabinihan gitu. Urut pabinihan sakieu, anu biasa sakieu nya. Matak teu di ditu mah ieu. Apik pisan. Masih kena aya kupat, leupeut, tang angin, cau, samping, kaca, untung. Gitu mah. Ari ieu teh ari Ngadegeun. kandegeun. Tah singket teh model sampingnya, samping. Lalu pakaian. Ditebus. Kusaha? Mah teh. Kanu digawe. Kanu digawe, ditebus. Lamun rek 100, 1000. Ek 1 juta Juta, 100.000. 100.000, 10.000. Kumaka kayang urang urunan. Lamun dapur ku hawu, terus